Hiji dikir, dua mikir. Hiji dua dikir mikir. Baik saya tikan supaya tenang. Dikir mikir. Dakir mutafakir. Tadakur tapakur. Hari diajak itu bisa lihat nih diajak burung saya. Tadakur tapakur. Kolbiyah akliyah. Iman ilmu. Benar jujur. Pinter mujur. Ahli dikir disebut tadakir, ahli dikir disebut tapakir. Pagawean ahli dikir disebut tadakur, pagawean ahli dikir disebut tapakur. Anu diolah ku ahli dikir hate, anu diolah ku ahli dikir akliyah akal. Hasil tina ngolah hate iman, hasil tina ngolah akal ilmu. Jelema nu beriman hirupna bakal bener jeung jujur, jelema nu berilmu hirupna bakal pinter tur mujur. Bener, jujur, pinter, mujur, BPKB, bager, pinter, kaset, bagus, bener, BPKB, pengantin saya, tami saya di pomi BPKB nate, bekna badan, bekna panjang, kakna kuat, bekna bentuk, tapi masalah mabari, nyambung deh. Bari kedah di agama timiti urang udang sare nepi ka sare deui teh jelema Islam ulah eureun tina aturan Islam sagala rupa dilakukeunana totalitas nah kana agama teh sagala rupina teh diatur daek diatur ku agama kusabab kitu urang cicing dina agama da teu bisa ieu disebut beragama tapi teu total tapi teu kapah da urang disebut Islam so teh lamun sesuai dengan instruksi Gusti Allah udhuluha bisilmi kapah asup kana agama Islam teh kudu kapah kudu sempurna. Timiti udang sari depi ka sari teh kabeh diatur ku agama teu leupas dina aturan agama. Halo. Cakur mah kapah teh ahlus sunnah wal jamaah. Jelema nu ngajalankeun tilu dasar dina agama na iman, Islam jeung ihsan. Halo. Nah nya kunaon eta anya aduh. Teraskeun gitu. Kiat teh diajak ngobrol. Betul aku ulang-ulang deh. Hutang deui. Gak usah dek ulang-ulang kumaha. Batur suatu yang hajat itu mah keliur mata ka pangajian ge tambah gabut. Ngaji tambah gabut itu. Menaon loba pikirannya atuh. Rumah tangga 30 tahun, anak geus 8, hiji masantren, hiji kuliah, hiji keur sakola keur bejeuna modalanna ari salaki keur teu digawe nu ka Bandung ka Jakarta dipukat ka ibu kadeu PPKM lieur keur babotokna. Sekejep dan kala ka alus buka pabrik hiji-hijina ge bangkrut, buka toko kala ka tutup. Gak sawah sapat-sapat nek kala uruk usumnya. Kenteng bocor, ecek geus reuleuh deui paingan ecek teh ulah-ulah lieur. Allahu Akbar. Ya corona itu seberapa tahun gitu kemarinnya? Hah? Hampir 3 tahun itu ya. Budak ke Sakarola itu asup di SD terus karumisan dulu. Dah 3 tahun karena cara dobi mah. Lain tuh. Ngotan dek ujian teh kemarin. Gusti, aku PPKM padahal hari ke Ustad ya Allah ya Rabbi. Mata kudu daek mas adenkeun anak, mata kudu daek eta jadi ajengan teh. Dah hiji-hiji nah golongan manusia nu teu kalah bangkrut kamari usum corona naon kur kiai jeung santri golongan eta tukang ngaji dan najan batur eureun gawe naon cek bejana jara dibangkrut gara-gara corona santri mah jeung kiai ece kalau bawa proyek atuh najan eueuh ge ece muludan jeung rojaba nu modal poe mah eta tahlilan mah alhamdulillah buat kealaman di lemur abdi nyahan itu 2 bulan tuh tuluyan kan anu maot meni barokah ya Allah eta lemur abdi eta santri teu eureun-eureun ieu tahlil karek ge geletuk belah dieu di 3 poe karek di dieu tahlil teh belah ditu geus aya nu baot deui belah ditu eta santri geus alhamdulillah deui manyang 2 bulan teh tak bertahan di kobong ya jatuh ayo loba tahlil teh lumayan itu teh mah 2 bulan eta mah tuluyan tahlil beres setahun 2 bulan Santi balik ke Kobong tak bisa buka gloset nih.
loba ieu nu kali kemarin. Alhamdulillah. Naon? Alhamdulillah naon? Oke. Sami tapi dia nu mocok tahlil. Nu mocok tahlil? Ai biosok. Ku embung aing jadi anjing di dieu ya. Ku tahlil teh jeung mawat. Jadi ti asal kan gitu ngiring ngariung gitu nya. Ya Allah ya Rabbi. Arti atuh da. Tahlil maka eta teh lumayan Kang Ajengan. Proyek letik-letiknya mayang saminggu heuh. Bayangkeun tuh santri, lamun teh santri 300 kalikeun saurangna ieu cek punten saurangna saminggu teh meunang mih 20 hiji. Ale-ale 7, sarden 7, kue 7, alhamdulillah. Kayaknya ada santri itu bunga mun aya nu mawat. Alhamdulillah. Nu mawat. Ya depan mun aya nu mawat ieu teh proyek na teh lain eta hukum mah aya proyek baris. Proyek camping sampai menyebut. Japal proyek baris. Nyolatan mayit. Teh ieu mah. Apa geningnya lamun urang hirup hayang kentor main bagja yang waluya. Hajat hayang teleh pangabutuh hayang teleh dicumponan lobakeun salat tahajud. Lamun hayang bengkah, hayang beunghar, loba duit, loba rezeki, lobakeun salat duha. Tah, lamun rezeki hayang kontan salat mayit. Benar teman? Benar. Kalau salatan mayit cek dibagi ampau. Benar teh? Para 10.000. Lumayan nih ngomong malam alhamdulillah sok lumayan ada terusum corona kamari sapoe nu mau 10 urang 10.000 kali 10 barang. Satu teh bude pada kuli macul dah. Ini kamera beli. Atau besok aja itu kali itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya urang-urang ke PPKM sarua PPKM. Ari keur ibu-ibu mah PPKM nanti pala pusing kirang monei heuh. Ari keur abdi PPKM teh pernah percaya kemudian merana. Wetes. Ayah nu jomblo ayah. Ayah di dia nu sakalina boga kabogoh di kawin batur ayah. Ayah. Udah puas. Halo Mas Salim Bapak. Ayah aduh itu biasa itu kan ya. Ada yang berani banget sok dari toko itu kan ya. Amin. Bah itu kan dia asal dibayar we. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Cek tadi aja. Apaan geuning urang salahnya teh punten? Teu bisa akuanan unggul karena Islam teh aja. Lamun teu kapah mah teh disebut Islam. Sedangkan wala tamutuna illa wa antum muslimun ulah marawat aranjeun kabeh kecuali maraneh kabeh teh jadi di Islam. Maot teh maksudna punten maot teh dina kayaan Islam puncet bahasa lempeng urang maot teh kudu Islam mun teh Islam teh cilaka. Pertanyaan abdi Islam nu mana? Sedangkan dina waktu ayeuna Islam geus loba firqahna, loba golonganna, loba kelompokna, loba rupa-rupana, loba warna-warnina leres teu. Ustaz Islam mah hiji tong sok di kota-kota belegu. Maka jang hiji muslim lah pan loba. Saya seorang abdi, seorang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa tariku ummati ala salasina wa sab'ina millah kulluhum finnar illa millatu wahidah. Seorang baginda Nabi, umat kami di akhir zaman bakal terbagi ke dalam 73 golongan Kanjeng Nabi. Islam kayak 73 kan. Muslim dan teh. Kulluhum finnar sakabeh lagi dina neraka. Ayo ngaraku Islam tapi sore Kanjeng Nabi eta jalmi anu ngaku Islam teh baralikna makanan neraka. Tegasna Islam teh ditampi jeung teu diredoan ku Gusti Allah. Illa millatu wahidah kur hiji golongan anu bakal salamet masuk Kanjeng Nabi. Wa man hiya ya Rasulullah? Anu mana teh ya Rasulullah anu salamet teh? Illa ma'ana bihi wa ashabihi sore baginda Nabi nyaeta ahlus sunnah wal jamaah. Eta ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus wal jamaah. Angan nyerang ngeyeng we. Kahujanan nya katulisannya tuluh mana itu nya. Pada hengdek yang ngaji Gusti, ari ibu-ibu teh mun nyerang ngeyeng itu sok bararu basreng aing mah bararu. Ampun. Maaf sok bararu basreng bararu engkel. Apa nih dia masih si jalan gini?
baru dan sandi di itu lagu cari sisi jalan burit-burit itu baru engkel baru areng apa itu jam sakit mereka teraskan kene gitu kiatin kene itu kiatin tuh Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi atuh ahlu sunnah wal jamaah adalah golongan-golongan orang nu ngajalankeun kana tilu dasar agama na iman, Islam jeung ihsan. Hiji iman, dua Islam eta tilu ihsan. Iman, Islam jeung ihsan. Disebut teh ahlu sunnah wal jamaah. Lamun paripawa sepuh kapungkur mah geuning sok simpel sok mere papatah ka urang salare. Kade cina hirup kul daik bagja jeung salamat kade hirup cilaka 12 dan 2 kalinya 12 ini 2 kali cilaka 2 kali itu kumaha cilaka jeung kada 5 ucet ti kosewa di dieu kedebrung dalam ngantung di labuh deui labuh deui begitu disebutna cilaka 2 kali geus labuh hayang labuh deui jelema idiot namina tidak apa lu idiot jalmi nu idiot teh kurang sakedik jeung sakimang ieu cidina jalmi idiot teh lamun nuang esok ditiupan pada ngebul teh eta ngobrol kok Allahumma sholli wa sallim wa barik. Oh, kira pernah teu muncul pertarasan teh cek nah make jeung cilaka 12 teh cilaka genep 4 gitu sok teh cilaka 1000 nah make jeung kudu 12 matak lamun dicetengan ti tanyakeun ka Mang Omat dan jelema baheula sok loba di papatan ku kolot mah keur Mang Omat paribasa kolot baheula mah omat sia hirup teh omat deui nah nu 12 teh oh ternyata nu 12 itu adalah cepongna dijalankeun urang salare di mana hayang selamat di mana ditinggalkeun di mana dipohokeun nu 12 batak jadi cilaka disebutna cilaka 12 mana nu 12 teh genep rukun iman 5 rukun Islam hiji rukun ihsan kabehna sabaraha hiji 12 jalankeun eta parukunan disebut ilmuna teangan ilmuna ka majelis ilmu ka kiai lamun hirup hayang bener eta parukunan kudu jalankeun 12 kabehna iman Islam jeung ihsan usaha bakti nyalametkeun 12 sagala rupake jadi 12 kamari dicaritakeun ka pangarsa-pangarsa di pekerjaan urang ngaji di pasantren geuning 12 pan ilmu 12 jumlah bulan dina hijriah sabaraha bulan jumlah bulan dina Masehi sabaraha bulan jumlah waktu dina waktu burang sabaraha jam jumlah waktu na waktu penting sabaraha jam aja salosin sabaraha rokok super, rokok magnum, sabungkus dari mana? Balak genap sama? Balak genap 12 Rokok genap tapi 2 bener deh segala 12 sopan yang itu 12 tapi kan jelma gelo yang jelma burung lempang 2 mungkin disebutnya 11 2 kajeng ayat 11 dan 12 daulah tinggal cepeng kan orang salare ya arukunan disebut Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi lamun orang hayang salamet itu berarti kudu ngagem ahlu sunnah wal nu kumaha ahlu sunnah wal jamaah teh pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun hayang salamet kudu diikuteun Kanjeng ku sabab urang mah teu hirup di zaman Kanjeng Nabi, urang mah teu langsung dari masyarakat di Kanjeng Nabi, urang mah teu langsung diajar Quran di Kanjeng Nabi, tapi melewati lidahna para alim ulama, melewati ilmuna para ulama ul amilin. Oh lamun urang hayang dugi ka Kanjeng Nabi kudu nuturkeun ulama. Namun soal pangas almarhum almarhum Allah ya rahmat abah di Cikulus mah geuning mun hayang salamet teh dalilna teh kudu sakieu ulama anu mawa urang anu milu baca urang anu milu siap dibawa ku ulama siap milu ka ulama siap ade ulama anu mawa urang hees ade ulama anu mawa urang nu mabal ade ulama ngajak mingonan nya ulama ngajak pangosan pangaos ini nuturkeun ulama Allahumma sholli wa sallim wa barik diajarkeun nuturkeun ulama itu ajengan di pada kamari geuning musuh Idul Fitri pada palitrah mereka koro nyebut teh kajengan sebelum dia tinggal di cenah itu ajengan oh gabeasna teh ngomongkeun ya kan datang itu naon Idul Adha geuning pada ajengan nyaksian kurban tapi omongan tingali si ustad eta balikna pasti mau hulu jeung suku geus kitu eta aja nanti cecep babel mah tapi aku tuh aja kan kudu gogorongan balik cek sirahna enon awakna hungkul pan kudu mawa huluna jeung sukuna balik teh impi omong deui di mana salah baru cek kada gini mawa hulu mawa suku leres kemana
Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tadi atuh lamun ulama yang selamat, kada nuturkeun ulama nuhun. Ulama anu mana? Tayeu. Kunaon firqahna Islam jadi seueur? Sabab ulama na beda-beda. Berarti kada dituturkeun kurang teh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama nu bener asat diajar ti guruna, jelas ilmuna, sadatna dugi ka luhur. Santri kade salat santri gaduh tilu. Pikeun santri gitu. Jad bagi li tolibin ayyakuna syaikhun fatah wa kutubun sohah wa aklun rojah. Santri kudu buka tilu lamun hayang hasil buka guru nu kahiji bisa jadi ngebukakeun guru anu seueur bukakeun ana lain yang seukur ngahurukan tapi bukakeun kana sagala rupina termasuk bukakeun jalur sanad duwi ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi guru teh lain di anajal tina YouTube. Tembah Google. Teu aya ti dituna. Sugan ayat di Kanjeng Nabi na utlubul ilma walau YouTuban ayat teh. Jaya nanya. Aya sugan dina Al-Qur'an itu uping ke pas alu ahlal Google ingkung tum lata lama. Aya lagi pas alu ahlal di ingkung tum lata lamun aya ahlal ilmu di kampung tengah teh nanya ke ahli ilmu kampung tengah teh. Ya, ke mamah dede. Punten disebat. Nah, ibu-ibu sok seneng mamah dede. Pilari heula. Silakan ibu mencintai siapapun itu ulamanya, bahkan bisa masakabe jelema nu aya di alam dunya sakabe makhluk na dunya pikade da beuceut. Karena lamun euceut boga domba na diantep beberelean kalaparan teh dipangaritkeun. Euceut boroning domba atuh boga naon, boga hayam boga naon, hayang diantep teh di paratana. Antep we sina surpek sorangan, sina neangan hirup sorangan. Karunya da ge nu kieu bada Gus dihirupan ku Allah ge wa ma bidak batil fil ardi illa Allah hirizquha kan bae tong dia pangaritkeun. Euceut teh teu sini eta teh. Tong boroning ngantep anak, tong boroning ngantep dulur. Terus tong boroning ngantep senok jeung piring batul ke kelenterangan teu bisa tuang di imah tatangga. Ye, ngantep sasatuan sakurilingeun urang kalaparan urang teu temu sini. Jadi kasasahake kudu deudeuh mah jeung cinta mah leres. Tapi untuk mengikuti fatwa, untuk mengikuti aturan jeung ajaran agama, tuturkeun ulama bisi beda madhabna. Beda meureun aturanna, bisi beda akidahna, tong janji tuturkeun nya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Geus keur urang deui bisi setting malah tuturkeun we NU, ucapan NU. Naon NU teh? Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Kebangkitan para pakar ilmu, pembangkitan para ahli ilmu, pembangkitan para ulama. Urang hayang hirup bangkit berarti kudu goel. Tuturkeun we Nahdlatul Ulama NU teh lain partai politik ulah anti gue NU. Kenae akang jeung euceut teh daek jadi NU ge kan bae teu naon akang. Teu hayang diaku NU teh naon, da saha nu hayang ngaku akang atuh. Oh saha nu hayang ngaku euceut bae euceut teh diaku. Abi mah mung jadi NU kan bae mung oge euceut loba nu hayang ge. Halim abi mah teu panuju jeung teu naon da NU mah teu butuh euceut. Naras sudah tenawan aja. Tapi omat tekeng awan kainu, tekeng awan kainu, temeng nyarek karena pergerakan jeung langkah Nahdlatul Ulama karena jelas diajarkan anak para ulama, jelas menurut pedoman ulama, jelas menurut instruksi ulama. Kade nah di jerona NU ulama sareng para aulia didirikan lagi ku para ulama sareng para aulia bahkan urang di salarea wasilah natiasa dugi ka Kanjeng Nabi diantawisna wasilah Nahdlatul Ulama. Mana sok kurang dia upami bade dicolsik urang mapan ngaos teh pasti ilmu teh kapali dia mah ku Mama Cibitung leres teh ku Mama Sempur leres teh ku guru-guru urang geuning nya urang dia ngararawas ti guru-guru urang yakin guru-guru urang teh dugi ka Mama Sempur ka Mama Cibitung sarumping eta teh adalah murid dari pendiri oge muassis Nahdlatul Ulama Mbah Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura Syekhona Khalil oge Mbah Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama jelas tadi itu tuturkeun anake urang tuturkeun NU ece Mbah Hadratus Syekh Haji Cana ka guruna diantawis guruna teh nyata tadi Mbah Khalil Bangkalan Madura Mbah Khalil gaduh guru kitu urang teh dicanak deui ka guruna untuk mempertanggungjawabkan keislaman jeung paham urang dina Islam teh amaliah urang dina Islam teh dicanak deui kitu ka guruna diantawis ka guru Mbah Khalil teh adalah Syekh Mahfud Termas Syekh Mahfud Termas gaduh guru namina Syekh Nawawi Al-Bantani pengarang Sarah Safinah, pengarang Tafsir Nawawi, Tafsir Sawi, Tafsir Munir.
Tafsir Nawawi, pengarang Riyadul Badi'ah. Saya Nawawi Al-Bantani gaduh guru di bidang aqaid di Ahlussunnah wal Jamaah wujud kidambako jeung sabangsanina. Kepercayaan urang, akidah urang, kepercayaan urang kami janten pangeran ka Gusti Allah melewati Imam Ahmad Hatib Sambas. Pengarang kitab Fathul Arifin yang menggabungkan antara dua thariqah, Qadariyah dan Naqsabandiyah dugi we ka urang disebutna TQN. Imam Ahmad Hatib Sambas gaduh guru namina Imam Ahmad Jaini Dahlan, Imam Ahmad Jaini Dahlan gaduh guru namina Imam Ahmad As-Sanusi. Imam Abdullah As-Sanusi gaduh guru namina Imam Ibrahim Al-Baijuri pengarang Jauhar Tauhid. Imam Ibrahim Al-Baijuri gaduh nuru namina Imam Abdullah As-Sanusi pengarang Sanusiyah. Abdullah As-Sanusi gaduh guru namina Abduddin Al-Iji. Al-Iji gaduh guru namina Imam Muhammad bin Umar Fahrudin Ar-Raji. Imam Ar-Raji pengarang kitab Mafatihul Ghaib. Ar-Raji gaduh guru namina Imam Abdul Malik As-Sahrastani. Imam Abdul Karim As-Sahrastani pengarang kitab Adilal wal Bihar. As-Sahrastani gaduh guru namina Hujjatul Islam Imamuna Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Mujahid. Urang dia menjadi pengikut Jamiah Nahdlatul Ulama. Urang dia menjadi pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah ke di akhirat urang dikampulkeun sarta Imam Ghazali. Amin. Pak Imam Ghazali ge cenah jalmi tiasa gagabah. Mohon, tapi aya guru Madinah beragama moal gagabah. Imam Ghazali dibimbing langsung ku guruna. Di antawis guruna anu sangat masyhur adalah Imam Abdul Malik Al-Haramain. Imam Haramain dah. Imam dari Imam Al-Juwaini berguru kepada Imam Abu Bakar Al-Bakilani. Al-Bakilani berguru kepada Imam Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili berguru kepada Imamuna Ahlussunnah wal Jamaah Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Upami urang dia ditaruh saha Imam Ahlussunnah wal Jamaah walar kurang dia Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Nu disebut urang salarea pengikutna Asy'ariyah. Allahu Akbar. Menjelang Ciherang Ciherang apaan lamun aya panitia masihan Ciherang tusuk ambal jadi dedeuh jeung nya nanti sebab Ciherang mah sehat bisi beren mubalik teh atau kori teh euceuk gaduh penyakit mah gaduh penyakit gula darah tinggi teh alus teh amis-amis tukir itu teh alus kopi teh alus tak dari Ciherang arah sehat kan kabeneran nu ngaji aya nama ngorakeun mun tadi mah ceu sepuh pantes Ciherang ya aya nama da ngorakeun nya beuteung ngajak-jak atuh gula naudzubillah euceuk darah atuh normal atuh patuangan teu mah malahan mah memo tak bogi abdi mah seprit ge sabener nama raos deh itu udah cuma itu lamun Ciherang udah ngagorowok deh Allahumma sholli wa sallim wa barik bo urang Ahlussunnah wal pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari Asy'ariyah. Dina hukum Islam mah urang mengikuti Syafi'iyah. Terus lamun dina ihsana dina tasawufna kita mengikuti paham Imam Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi, sareng Sayyid Abdullah Ali Al-Haddad, oge Imam Ghazali. Geus bae bisi lieur mah euceuk tuturkeun kiai masih kena ngajak muludan, tuturkeun kiai masih kena ngajarkeun manaqiban, ngajarkeun rotiban, ngajak marhabaan, ngajak maulidan, ngajak rojaban, ngajak muharaman, beun bae ngajak Agustusan kaitun manaon da pokona tuturkeun wae. Tuturkeun kiai nu bada salat ngajarkeun kana wiridan. So, kayaknya maca subhanallah geningnya maca tasbih 33 takbir tahlil jeung sajabana aya keneh aya ulamana. Aya guru urang di dieu kitu. Tuturkeun eta Ahlussunnah wal Jamaah. Teuing ceuk euceuk teh. Euceuk mah lain Asy'ariyah. Ustad we mah meureun. Da Imam Ahlussunnah wal Jamaah abi mah lain eta Ustad Fajar. Acirah di akhirat ieu. Lain Ustad Fajar ya Ustad. Sanes Fajariyah. Naon gitu lain pajarnya bisi pajar, tan pajar bisi pajar sesatnya. Ulah papajaran dina agama mah. Kecuali mun rek puasa. Papajar namina. Mun si bapak-bapak mah.
cicing sok mancing-mancing pendek maju mereng ngaji teh. Cek. Berarti pengikut Imam Abu Hasan Ali Hasan. Wah, lain wah. Datu di kuah. Nah, atuh biasa kurang buktoskeun. Ari Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari yang meyakini aku idul iman 50 20 wajib dialog 20 mustahil dialog 4 wajib dirusul 4 mustahil dirusul hiji dijai dialog hiji dijai dirusul kabeh aku idul iman 50 kepercayaan urang ka Gusti Allah kepercayaan urang terhadap Nabi Nurusul anu urang sadaya teu penak teh aya 50 sadayana disebut aku idul iman kabehna 50 ngerti can cocok can sok kurang cocok lamun ditadongkeun urang ge sarua pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sabab sarua ngadong jeung abdi wujud gedam baqa mukhalafatul lil hawadis ya moho binafsihi wa daliyat qudrat irada ilmu ayat sama basar kalam qadiran aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman adam hudus pana wadisi ihtiyat lighairihi Pahadai adetona eta poho deui bagus aku Ahlussunnah wal Jamaah mah teu poho apa idul iman teh ade urang wae nu dididik di madrasah didiah baheula nu daek ngaji keur leutik ece keur usum cempor meureun ece teh baheula geus poho wujud kina batu komola pun anak urang anu saukur ngabubulung game rek kumaha tong sina ngaji budak lebar ngaduk-duk we ngomeh HP teh budak teh betul jaling ladang di download atuh baheula teh. Udah terus antep. Udah ayeuna burit-burit. Sok anak kecil angkat ka pangosan sonten-sonten. Di marana rulina yeuna barudak sore-sore dari eueuh di masjid teh kan. Aki-aki deui. Di masjid. Coba barudak urang kang di mana untung aya hadroat sih ngajak sholawatan ke barudak urangnya. Alhamdulillah. Nah, itu bicara rek nu kitu nu kieu tugas urang salarea mah ye yang zuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Ningali umat Kanjeng Nabi teh dengan mata kasih sayang. Rek datang nu tukang mabok tong sok dijauhan ajak we sholawatan. Saha-saha wae ge. Kitu tugasna ulama. Ningali nu mabok teh tong roy amok wah neraka di jelema eta. Neraka di surga nu maneh kitu. Emang karuhuna ngilu ngabangun surga gitu. Oh, boga aki lotre surga. Ya, buat itu jalmi teh sae tuntung nama doakeun. Jalmi anu sae mamilari jelema nu belegug teh sok kadenya ingkaran ka beleguganana teu meunang jelemanana mah. Nah, ieu umat Kanjeng Nabi butuhun hidayah berarti kudu dideuketan. Ieu umat Kanjeng Nabi berhak mendapat hidayah. Ieu umat Kanjeng Nabi kudu babarengan urang sabarea asup ka surga leres da. Kudu neraka angah ulang doakeun ningali kitu ya Allah kudu deui eta jelema deudeuh keluargana deudeuh indung bapana sing tobat ya Allah paparing hidayah kitu jelema saya bisi teu wani ujug-ujug suruntul didegungkeun mabok teh ya kumanehna balik ka dereden make botol masing-masing pam mabok ke aing duit nu aing nu abok aing nu disiksa nu diadab aing nu kana neraka ge aing nu urusan aja mau tadi tuh amaluna amalukum metod ustaz teh bari nyebut teh ketod ting ustaz teh murtad kalau google kitu make jeung apa eta tukang mabok teh amaluna amalukum mah terbalik-balikeun ka ajeun Buhun eta teh lamun ece pengat sareng nu kitu lamun rek dipapatahan dielingan teh kalah ka amal kewa cece belegug ciri hati urang teh teuas ciri hati urang teh poe kalah ka amak lamun dibejaan ku ajengan teh leres teh lain kalah ka amak kuduna introspeksi diri lain amak
mun pedah panggih jelema nu sok keras ting siga kitu teh ajak salam we ku cek muhun pangarsa tangkurak tukang mabok. Salira nu mabok teh salira, nu belebung teh salira, todek ngaji teh salira, nu tara salat teh salira, nu jinah teh datang mata teguran ti Gusti Allah, datang mah adab ti Gusti Allah, datang mah peringatan ti Gusti Allah. Salira gungkul tangkurak nu kabagian teh. Atana pisadayana. Kadayana so lamun aya gempa ka dieu, kur imah tukang mabok teh ka gempaan. Cuma moal kita jauh-jauh. Salah deh. Aik di dia marata. Lamun teh ama imah cai saguling menguap, oh. Aik nepi ka kabanjiran tadi pertanyaan anak aing kabanjiran imah tukang mabok hungkul. Salah deh ya. Salah deh. Taranya banjir musyawarah tara. Sugan cek banjir teh belok imah ustad teh tukang ngaji moal teh. Ustad jangar kabanjiran norong naik kana lur kenteng make kolor. Pan sarungna ka bawa pali. Diko kolor kalumur terus teh. Ieu cek saha urang balebung teu ngarugikan ka batur punten ya. Boroning nu mabok nu kitu. Di lembur ieu di hiji imah aya hiji jelema teh salat bari ka taklid ku sara. Hiji jelema teh salat. Teu diingetan ku salaria. Teu ku salaria dititah salat, diantep jelema tara salat di hiji imah. Hiji jelema nu teu salat na 40 imah sapurilingeunna kaditu 40 sunan sapurilingeunna ku Allah dicabut barokah eta lembur ku Allah ditutup lawang rahmat hikmat pirah eta lembur ku Allah ditutup lawang ijabah eta lembur sok sanajan eta lembur ahli ibadah kabeh tapi ngantep nu maksiat tapi ngantep jelema teu salat kabeh kabagian belenggung leres urang mah siga nu heueuh dikitukeun astagfirullahaladzim ya Allah kantok makai maka suruh panjurik deh. Urang mah gitu nya kan. Pengajian maka dulu artinya balik makai mah ngaji belang betong. Kalau borok nu sunahnya salat subuh tunu duha tara. Duhur asar kasasar maghrib pabulit jeung si anjing. Isya jeung main bola na iraha leuteun nanya hirup teh. Beres teh. Nya kecuali mun aya versi dia tahu menang lah dana di akhir versi itu. Menang di versi kesukaan. Kada ulah tinggal. Lumayan 3 tahun teh nonton kamar aya versi bu mantap alhamdulillah. Segala yang kayak aya liga di urang doakeun versi cing meunang. Amin ku barokah ieu pangaosan media sina kowe ka barokah versi. Mau Bandung Persib juara. Amin gitu atuh. Mah bobotoh teh cenah. Amin. Nah, mana jalan baju hidung ya hati mah biru dah. Aduh, bobo. Hidup Persib. Hidup. Aleb. Ayah ngaji hidup Persib. Aduh, baru-baru itu ya. Gitu ya, kita basiri. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kita sulih ini. Lain dititna. Berangkali ngecetong sila kana apa itu cetut kali di Parompong betul nih kan Parompong Cisarua nih kan iya Lembang atau Lembang Australia Inggris pernah cek ke Inggris tuh kamu ngebongkak kunci nanti aja kalau bisa aja mereka Inggris dituakan bantuan minim kunci nak habis loba asli nih di Cisarua kan kayak pasannya buat buadang pasannya bude pondok pesantren RSJ rumah sakit 2 hektar buat mata ibu tadi makasih kamu udah gitu baca mana amang kan itu beli di alumni atau alumnian gitu apa sahaja kalau lain pas tanggal lain jelma harumisan jarang ngotan lain jelma nu batak sirana lain tapi jalbi barudak anu lucu kene ieu budak nu masih kene umur SD budak nu masih kene umur PAUD cerona teh ribuan cerona kene ceutik budak masih umur MTS budak masih kene umur dinia budak nu keur meujeun aku di papatan Al-Qur'an budak nu keur meujeun kudu dicontohan salat anu bener wudu anu bener diajarkeun Al-Qur'an diajarkeun wujud tidak bako ngarah hirupna salamat ngarah aya bawang ngarah aya bekeuleun di pondasian hanya kan indung bapana beak tah harapan eta keur jadi anak leungit eta harapan nah anak bagis DRSJ kernaon DRSJ keur diumbaran kernaon di DRSJ keur direhab gara-gara naon eta budak direhab otak kirinya pecah otak kirinya beku otak kirinya sudah tidak dipakai dengan baik sebab otak kirinya sudah mengidap sebuah penyakit disebut sindrom gara-gara naon eta heuh nya rek ngecek apa ese
Saya inung lagi jeung HP. Oh, kudang sari geling buru-buru salat subuh kata mana cocolok. Ibu-ibu itu teh. Rek kumaha budak itu. Oh. Dicas lah. Kompoe dicas, kurang dicas, kucing dicos, ampun. Kok eta colokan HP? Ya, Allah Akbar teh ibu-ibu parebut jeung anaknya. Main game cacing. Kamu bodoh eta keluarga kira cacing kanan boluk atuh teh. Udah ampun eno apa beuri teh. Dulu bapak ini minumnya jeung bapana enak jeung anaknya 11 12. Bapana ka 13 teu dan bapana kitu ngawaro. Minumna selfie wae. Anakna mabar wae. Bapana kemana jam jadi nguseup wae. Aing narek kumaha ya. Ada kumahanya we. Allah jali babari. Anjir kitu mah 11 12 indung jeung budak teh sih rek budak kana HP. Tapi lamun lain ulah mah pepek bae mah HP da kurang teu culah tinggalin atuh banyak. Kudu apaleun IT, kudu apaleun kemajuan jaban bisi dibobodok ku batur kudu bogaeun bekal heuh. Tenang apa meulikan HP nu alus sekalian kayaknya meuli HP masalah bari ngagadikeun sawah we meuli HP. Ini halus tapi ulah percos. Meuli HP teh cocos. HP mito. Oh, kita pakai kol-kol sama ke HP adepan. Nang. Samsung halus atuh. Ampun aja. Tenang. Ngan peda. Ujang salat kitu mun teu salat moal dipikeun HP. Ujang kumaha di kotaan sok HP-na kan bae rek tugas belajar mah. Ngan ka itu ujang na ka itu ngaji heula. Ngapalkeun lah juz amma kumaha dipikeun HP-na kira-kira salamet mah anak. Selamat. Duk-duk meh HP. Inungna nu lieur inungna. Ama kaajengan oge boro-boro ayeuna mah. Ngasupkeun cai ciga kolot baheula piduana cenah aya anak abdi teh baheula mah ibu-ibu teh mau botolnya balik pengajian teh kaajengan teh piduana cenah non mereka kali abdi nu kahiji cenah damal di Jakarta maju damal nama dari kereta api. Piduana we sangkung Majong. Datang deui nu hiji di Depok di kota cenah alhamdulillah deh damal nama di percetakan nyetak bata. Kan karunya manu katilu abdi teh batak menta jampe teh sok sia nu katilu ge sami bosan da sakola di teknik sakola lagi terus damal kamari mah di PLN di kelistrikan ngan anyar kene kasetrum. Ayo sia nu teh di agamaan anak kasetrum rek mah heuh nya maot eta ge eceun geus maot sing sok naon sijina nu bakal nyalametkeun boro-boro jelema ieu mah loba kitu pan urang teh Allah Akbar kana agama teh loba murtadna teh nah gara sok anak oge dijamin sakola mah bakal bujur bakal salamet gitu kajian ting teh daek meset teh daek ngajikeun sieun jadi santri mah sia digawe kaluaran pasantren mah moal menang ijazah paling anusnya jadi ustad deh naon jadi ustad mah loba dahareun teh lamun loba nu paeh sageuna kana tahlil deui balik baru ka proyek ustad teh eta hungkul geus lamun abi lapar teh ceu di umur abi nu paeh kudu gada gede ka ulang beruun nu paeh sok aneh teh ngan belagu bantapak wahafidi lillahi kafahum wa hamma wa razaqahu min haitsu la yahtasib amin. Antri makiai dijamin we teh ali abdi bujeng-bujeng S1 S2 S3 abdi mah S2 oge bahe nah anjing. Bo ka mobil mah gopet-gopet. Kabeuleuk ku sorangan. Bae mobil mah dijan gopet beda. Gopet. Nyai gopet mah nya. Gopet geudeung batur alus teh da batur mah. Ece sok mobil batur mah dijan alus ge da. Halus, udah halus, cuma dulu aku kan, ngopet mungkin orang apa banyak, jika di imah orang gering tenangnya di imah sorangan mah, imah gopet jadi sorangan mah, dan gopet gitu, gopet mah, gopet kan kita buat kiamat ini gopet mah, gopet. Kalau masalah wabari, kade apa lu wujud hilang, sudah kau apa wae. Ya ada. Dari nama kajian teh datang bawa HP. Ustaz selfie dia lo. Kiai sepuh keur mau itet kita selfie baru bubar teh kemari gitu. Jangan ngepens oge urang kapungkur ngepens ka ulama teh ka baru teh ngadiakeun. Saya bako gengtunya salim kabul ieu mah aya ajengan teh datang-datang selfie. Allahu Akbar. Komo awewe teh ieu langsung sumpah selfie jeung ajengan lalaki pamali ah. Aslina ieu mah
Abi mah hiji-hiji na ustad tetara itu detan. Terasa pe pokoknya mau foto-foto gitu terus loba fitnah na IG na Facebook na sa Tapi abi betul sok di foto. Ini. Kalau gopet ya, ini gelis mah pangasa lumayan emang alap barokah we. Tabarukan ini mah tabarukan ya. Itu juga praktek kanser mendukung program kiai teh. Lama salih babari. Bisa nyari teh nikah nama aja kayak ahlu sunnah wal jamaah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berguru kepada Abu Ali Al-Jubai, Abu Ali Al-Jubai berguru kepada Abu Hasim Al-Jubai, Abu Hasim Al-Jubai berguru kepada Abu Delalala, Palal berguru kepada Ibrahim An-Nadam, An-Nadam berguru kepada Amr bin Ubaid pencipta ilmu balaghah, Amr bin Ubaid berguru kepada Wasil bin atau pencipta ilmu tauhid sekaligus berdiri Mu'tazilah yang kemudian ajaran Mu'tazilah itu dimurnikan kembali oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Disebut Mu'tazilah keluar dari barisan Ahlussunnah. Sabab eta Wasil bin Atta adalah murid Sayyidina Hasan Basri. Suara Sayyidina Hasan Basri qad i'tajala Wasil anna, telah keluar Wasil bin Atta dari barisan Ahlussunnah wal Jamaah, disebut Mu'tazilah. Tah ieu dimurnikeun oleh Ahlussunnah wal Jamaah ajaran ieu teh oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dari mana bergurunya? Dari Sayyidina Muhammad Al-Hanafi. Siapa Sayyidina Muhammad Al-Hanafi? Sayyidina Muhammad adalah putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Pan putra Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain mohon radhiyallahu anhuma waras putra Sayyidina Ali eta teh ti Sayyidatuna Fatimah. Ari Muhammad Al-Hanafi mah ti bojo nu kadua. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Sayyidatuna Fatimah menikah kembali dengan seorang perempuan keturunan Bani Hanifah yang bernama Khawlah binti Ja'far. Aduh murangkali namanya Muhammad Al-Hanafi. Sayyidina Muhammad Al-Hanafi jurusan teh ngawas kapungkur nuju ke Panyanting. Jadi onang dia. Yang tinggi jadi Iwah, saya Muhammad Al-Hanafi berguru dari bapaknya langsung Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali langsung diburukan, dibimbing, dididik oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi di Jibril di Gusti Allah. Ibu jeung bapak nyepeng page ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ibu jeung bapak bangga menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Insyaallah urang akhirat dikabulkan sarta para ulama didugikeun deui ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sabab bakal ditanya ke akhirat. Nanaonan maneh baheula muludan. Nanaonan maneh baheula rojabat. Nanaonan maneh baheula tahlilan marhabaan nanaon. Nanaonan maneh cenah eta gugulung hunceut baru. Macam marhaba tadi mengalahirkan pembahasannya gitu ya. Saya barudak. Aduh, loba cenah. Orang iya tuh orang sensor titik-titik jet gitu. Orang sok itunya jadi titik banyak aktif. Oke, aja bakal ditanya, nanaonan? Aja bakal ngajawab kumaha? Udah di ditu. Kieu we hulang-hulang. Oh, kan siki. Hari ulang-ulang mah teh jawab kete teh kudu ngajawab. Cara ngajawab naon kan itu? Cek toing. Toing yang mengilung we ka baheula. Saha ngajakna Ustaz anu? Wah, tapi diajarkeun ku guru abdi. Tah ke guru kan bakal di ditu nyampur kenang jawab cek guru urang teh muhun si bibilis biai di kokom bi ija bi toh babi mai mana res murid abdi baheula di majlis ilmu diajak muludana ku abdi tuh mata kudu bisa ka aku jadi santri ulama teh kitu kita bilili biai bi mai itu aya oke di ditu bakal diajak ulama matak sing hade jeung kiai teh oke guru urang bakal ditaros ari salira di mana. Guru urang nang jawab abdi ti guru abdi ti guruna abdi, guruna urang bakal mau urang ka guruna ti guruna urang bakal mau urang ka guruna urang nu miti bakal mau urang ka guruna ti guruna urang teh bakal nyanak urang salare ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pentingnya salat ilmu teh upami tos kempal sareng Kanjeng Nabi di ditu. Ieu ulah hariwang enjoy keun santuy geus aya Kanjeng Nabi mah pantos surga moal dibukakeun di umat mana wae ge sama we umat Kanjeng Nabi can lebat ka surga sedeken awal maya dahulu jannah teh saha Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal pangpoe lebat ka surga teh Kanjeng Nabi bring ta abringan Ahlussunnah wal Jamaah teh cek da jamaah can panggalana surga teh bansan
Jawaban sama ti heula ka jaro ngecek heula lokasi. Bisi aya cucuk, bisi aya naon aya ulama arasup geus cenah di bariskeun heula ku. Amin ya Allah ya Rabbal. Sing lebat ka surga sadayana. Amin. Lebat di surga. Aya nu jomblo teh tadi aya. Di dunia meuli seuseut teh teuing. Di dunia mah hiji ge seuseut teh. Di ditu mas dah hiji lalaki 70 bidadari nagu. Dari bidadari mah bararohaya tuh. Bidadari mah BMW, es kuning BMW, baheno mentok wow, selesai eta mah. Bahasa santai abi mah bahikung. Hebat itu berasa 70. Bari bala lagi garulis. Sareungit amu cuy heuh. Lagi itu. Naon di cingsok kayaknya. Bohono cenah deui. Jamomom teh. Jamomom terus teh. Jamomom. Pematahan ustaz itu benar. Naon itu jamomom teh? Aduh, ya Allah ya Rabbi bayang. Di dunia mah hiji ge udah tah. Ungsing gitu. Tinggalkan kawin. Pacar ungsing teh. Normal. Balageun. Alhamdulillah. Apa nanya? Bagian sote mun salakina keur loba. Eta ngajawabna bareng. Duit malah tre pisan kitu mah salaki keur tegablek duit komo hargana rek masih jaya depan duit lagi ngilu naik. Jebang kita yang salaki sok aya. Sapapolotot ka salaki aya nepi ka panon rek beja jeung bobodas aya. Isuk ngerocos cerewet ka salaki ge ciduh racang na boga salaki aya. Mana eta kudungna cing mana coba? Tangtungkeun karep kurang setrap. Pamali ecek kitu teh. Oh asale pamali. Ijinya udah Cokman bayangkeun nya mah deudeuh teuing coba. Jadi urang teh sebenarnya mah jadi kawe teh sarua gara-gara dieu nyeri teh. Sebenarnya mah jelema anu hari-hari siga urang kana dieu teh nya kalalaki teh sebenarnya mah lain teu beuki kawe we. Kawe kaungal awe sarua teh si alma kaungal awewe sama saja cenanya PHP naonna segala rupa tukang baperan orang maneh we. Sia we nya urang mah. Sebenarnya mah lalaki nu kitu teh lain buaya, lain playboy anu kaungal awe sarua. Jadi lalaki itu bingung rasa hati jeung cintana ting keur saha. Sebab biasanya laki nu kitu teh awal nama sangat betul-betul setia dan kemudian disia-siakan. Jadi laki yang teh bingung cintanya untuk siapa. Dede. Tembok tanya lah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja. Ente berarti kudu jadi ahlu sunnah lah. Bapak-bapak kudu leuwih daek. Di surga mah 70 sel. Bayangkeun gara kersa. Jadi NU teh sok 70 sewang garelis. Kalikeun susuna 2 sabaraha sia. Saurang lalaki 140 sewang kan. Eta ya Rabbi mun ngagolean didinya bade buah muatap. Di susu menyot sia. Di dunia mah 2 oge nya para buting budak. Masa bola heuh hango ikan ka budakna dikatuh bapakna. Mana aya susu indung budak kempes sabelah. Hadapan ai budakna mah. Nut inya mengingat badal mah. Yuk takak bapakna. Alabatan jet pam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Wes kemana we ce? Lake sare. Tos hiji berarti karek hiji gitu ya. Kan kadua nu katilu kaopat mah kayak mun salah kieu cek kawin dia nang nya. Kalem we nu kurang turuikeun ke hanca ieu mah hanca deui. Hanca itu dari takodana we. Karek eta hiji Jepang bahwa urang salarea rumah tangga sagaru kiri kudu dibarengan ku agama, ku ilmuna agama cepengan urang salate Islam nan ahlus sunnah wal jamaah jadi rasa isna an-nahdiyah nyata ala nahdlatul ulama tutur ulama itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Cekap baca hawatos dengan lagi terus dari deh. Bingung dah. Kurang sebutan heula we. Sebutan heula nya tulisna we ku eceng orang tuliskeun zaman iraha we eta. Hiji tadi faqahaun bidin keluar di nusa itu nu ngatos kana agama. Anu kadua wa qarra kabirahu marhama sagirahu anu gede daek nya anu leutik anu sahana pun daek ngahargaan kana saluhureun silih hargaan di hiji keluarga insyaallah sae. Itu tahuras-uras.
Malaya kasus perebutan waris tapi kasih bacok mah. Malaya sabab dimimitian ku agama. Anu katilu kunci atana pidu disebat keluarga anu saya teh kunci teh warozaquhum bima isyatihim. Allah bakal ngarizkian kakaraka dituna Allah bakal ngarizkian dina penghirupan moal seuseuh rezeki nana teh dina rumah tangga sabab naon tadi nu kahiji geus kabuka di agamaan duduluranana silaturahmina dirakeutkeun babarahi anjing duluranana matak narik-narik kana rezeki loba relasi mah euceu loba nu bantu kan bener teh silih tulung silih butuh jeung nu jadi dulur. Oke wakos dapi nafaqatihim imbang balanja napakahna anu terakhir wabassara uyubahum daek ningali daek nalunti kana sagala rupi kasalahan anak kagoreng patutan anu jadi caroge kagoreng patutan anu jadi bojokna silih ngaku silih ngangken kana kawanan masing-masing oge paya tubuh minha daek ngoreksi daek tobat tina kawanan-kawananana kudu silih kitu pan geuringnya ngarasaeuna. Ya kamari mah lebaran tuman pas ya kan kamari curi kamari cuma lebaran mah sasalama ampura nyen teh rumah tangga lila jeung ate teh daekeun bener wae ampura can bisa ngaula anu bener ka neng mah da kilingkil belegu cek belegu ka ate ampura cek salakina teh neng muni indah teh neng sok kitu cek pamajikan neng salakina aing gahet cek pamajikan dewe da suatu tukang pasya begelut deui we asalna minta hampura jadi gelut itu Bapak Salih babari salajeng mah muncul tina pernikahan teh sebab hikmah nikah kabehna aya 5 teh bisa dicaritakeun di cainan teh urang sebutan heula 5 prolog nya coba gaduh parawan pan gaduh nikah geudeut kadi we nya ya tong mundaikeun insyaallah teh daekeun keun pae ustaz lah gitu ustaz besok dianggap begitu Allahumma shalli wa sallim wa barik mana hikmah nikah aya 5 sadayana insyaallah ya mang lamun nikah teh cenah kayak 5an naon 1 al-walud 2 kasratul ailah 3 tadbirul manjil 4 jihadun nafsi 5 kasrul sahwat 1 al-walud pianakeun hasil nikah teh gaduh murang kali hasil naon eta teh hasil nikah itu kan hasil nih pemibahasa dina kitab mah hasil muasyarah bil ma'ruf hasil campur gaul hasil naon bahasa beladina merinjima upak kentung hasil urang gunung halus menyebut teh nyeun budak asa ngewain gitu budak mah deui sok diresingkeun anak modif batak budak teh dijieun teh beureum sirahna kira rancung modif pergi ku bapakna atak tong nyeun budak bahasana komo urang di mah da nyantri santri sing sopan bahasana istighosah gitu istighosah teh cek NU mah doa bersama imah cek tangan teh istighosah teh istri goyang suami basah sensor hasil bapak ngaluarkeun jurus entep senok ajul gedang gebreg limus leketek marmot suruduk bagong jeung caringin rungkat bakal ngasilkeun disebut budak apal urang ge jurusna dijajah kal hikmah itu aya aya di itu jurusna teh genep ece entep senok soren bedil ajul gedang leketek marmot suruduk bagong gebreg limus jeung caringin rungkat 7 sadaya aja tukum bagian hade-hade mah kumaha we kali kopi terus itu ame teh nyaan da ceu kitu mah laduni kaharti keneh Kang Atep eta teh kalau Kang Atep ieu pun raka pun acek asli duluan teh lain dulur deui aja kecenungan pasti ayo sekolah sama ibu kipet itu aduh ya cok kartikannya teh jurus teh entep senok di entep soren bedil di sok gebrek limus digebrek terus teman ayo nu teh karti mah kuabe aya jurus caringin rungkat eta ayo panukan itu gopala 180 km per jam kerudutan gitu awas ya di live penutupan baik aja cukup kabeh
hasil tidak gitu boga budak disebut lagi cekolot lama budak tebek na biaya adeun na uruskeun dek na didikeun ana arahkeun ka anak kawinkeun kudu dididik diurus dibiayaan dituduhkeun ulah kana hade sok bekalan agamana sok bekalan dunyana kara we dikawinkeun disebut budak tah nu dina panggung manu karari ada pak dia budak can dikawinkeun jadi can up jadi masih kene budak can up ieu mah tadi untung teh Hindu ge Tukang kenong. emang aja budak budak tukang kenong mana tukang kenong Bang Pajar sok gitu. oke yang halus merah putih nyain wah nges luar biasa pokoknya sirah nasionalis Fans. oke sirah nasionalis harus mending nasionalis daripada 13 sirah terus kemana deh tadi teh terus perang singkat teh anu kadua kasrotul ailah nambah seueur kula wargi nambah mamang nambah bibi nambah uang nambah nambah tetengan pokoknya ngaran nikah teh nyambungkeun silaturahmi nambah babarayan bahkan sepuh ge nambah naon aya nama nambahna teh mitoha disebut teh mitoha mitoha teh mimiti tugas habis tugasna ngurus menjadi anak awena pindah ka salakina ka caroge urang kali na kaminantu disebut na minantu na mimiti na narima na kana tu na tugas mimiti narima kana tugas jadi disebut minantu boga we tugas ngurus menjadi anak titip minantu teh cenah pau babur cenah masalah budak pang berehan ece aya datang ka imah ece mau mobil tilu hayang tukuran jeung anak parawan ece dibikeun moal mau ek dibikeun nya nek dibikeun aya jelema mau duit 10M ka ece menta anak ece ka dieu keun jebret 10M dibikeun moal moal insyaallah tapi torojol coba aya jalmi sumping ka ece kantenan jalmi soleh aya lalaki datang ka ece rek serius ka anak ece rek nikah anak ece ka jenting mas kawin aku sholawat ari emang mah ku bismika atau ku bismillah karena ini mah ku bidang kau dengan bismillah cacadukan pisan alah maksudna bismillahirrahmanirrahim gitu bismillahirrahmanirrahim jeung mobilna bismillahirrahmanirrahim yang emasna kakara daekeun mun mah ku bismika Allahumma ya wa bismika doa erek sar karena aku tahu memiliki mah hanya mimpi kasih kita kupinang kau dengan bismika Allahumma ya wa bismika amu supaya dijodohin kayak gitu mah nuhun sama namahan supaya bayaran mah nuhun paham puranya sekarang ya mah wasale mabari sarajengna deui anu katilu hikmatina pernikahan teh adalah kasru syahwat gaduh tempat penyaluran syahwat gaduh naon cenah teh syahwat nya ayeuna mah ye eta kudu nikah teh bakal langkung tiasa ngaraksa karena pidosan teh katena tina perizinan ku ayeuna nikah teh pan ku ayeuna mah geuning si teteh priyogi teh aya di kersana guru ayeuna mah aya di lalaki mapan mun hayang teh 310 ti anak 1 oke di tengah aya rurat buntung rupana siga surutun mun ngeluk siga mutu mun aya kahayang sok teu siga batin lan saya teh teh bencet sok bitu aya leceur aya ade uhan lah itu ayaan da meureun ceker sakitu aya jalmi ganteng aya bujang ganteng sawahna luas membentang imahna gedong sigrong menjulang mobilna sumber kijang tidak lupa sembahnya tapi tidak boleh dagang naik mal daek aja mah utuhna kana eta boroneng teh boga gagang aya gagangan we ngan mengheningkan cipta we terus itu apa itu teh jangan duduk terus teh kare kuwi mengheningkan cipta wah ya Allah ya Rabbi ya Karim oh ibu tuh dalam dijentrekeun awewe ece lamun dijentrekeun sok ece kasalaki ece bakal ngomong kumaha abdi ka aleng butuh ku harta jeung kakayaan abdi dedeuh bogoh butuh ka aleng ku sabab pangkat jeung jabatan abdi butuh ku aku sabab aya dina sisiniran geuning waleurana teh cenah tiwareng ka pangandaran tuluy mengkol ka Bajalaya sabsana jan teh agreng babawa anu penting nu ngarengkol dina jero khatam pan ece kita kalau masalah azali mabari depan gitu
nikah mamang pikantu nyarios kieu pesawat jet akan mendarat. Geus teu kuat ieu pesawat jet akan mendarat. Bojogna langsung awal landasan siap menerima. Kecuali kerhead teu meunang. Kalau meunang eta mah ngajan ti dieuna tipe berage oge nya. Pesawat jet geus teu kuat hayang mendarat bejakeun landasana becek. Landasana banjir ieu moal bener mah. Bakal kosrek. Jadi eta mah teu meunang dituluykeun. Kade awewe ayu mabroatin dah jauh-jauh asal Kanjeng Nabi. Sabai awewe heg diajak busalakina eta awewe teh ila pirosi kana tempat sarena. Pasawapat heg dihangke-engkekeun, pasawapat heg dihare-harekeun, pasawapat heg diantep, pasawapat api-api tuluh aya itu ibu-ibu sok kitu aya. Cek busalakina mah nah sakedeung atuh mah ngajawabna teh. Wararosan aya kitu. Bosan-bosan kasalaki teh bari ngomel aya maneh mun molor cenah kasalaki. Siga eueuh pegawean deui. Ulah kitu kasalaki teh nya boting eta pagaweanana teh sok. Pamali lares dah. Pamali eta teh. Dalam menang aya we nu ngantep salakina. Handayana mah nepi ka sarena. Pahia mangkari istri kitu eta mal unatun anu dilaknat hayo. Macek si akang. Alhamdulillah. Keur loba duit mah api-api katodel ge kuat ngaliuh ka tukang pada salakina teu ngajak ge. Teu kira katoel ku salakina kuat ngaliuh. Aa bade deh. Juri kieu. Coba sana babari. Eta kewajiban itu kade teu meunang nolak sing sae. Teras anu salajengna. Naonnya nu kasabaran. Tilu kaopat anu kaopat nyaeta tadbirul manjil pendidikan atau isbat bimbingan ekonomi maksana makir bener jalmin tos rumah tangga mah soda langkung dewasa nya langkung dewasa bakal ngaheulakeun lah perkara nu pikabutuh tinimbang nu dipikahayang lamun teh hayang TV mun teh hayang HP pan bakal meuli heula naon magic jar da butuhna magic jar lamun butuhna magic jar bakal meuli heula magic jar moal bakal meuli TV da karek butuh magic jar lah apal magic jar teh apal magic jar udah kezo borozo teh bujur kezo apa magic jar tapi kaitan abi kayak gitu aya nu nuntut aya nu musuh kredit meuli TV 40 in kuat dituntut sain lu kamu 40 in eta pan kitu geus rumah tangga mah itu bisa kitu aya emang TV dituntut cukup waduh teh kan salajengna anu terakhir jihadun nafsi baris tiasa ngaraksa kana diri karena dicarioskeun geuning nikah teh pan di annahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji ieu nikah teh langkung ngaraksa kana paningali langsung ngaraksa kana langkung ngaraksa kana kehormatan diri leres ngaraksa kana dikira langkung na hikmah aya 5 sakitu tiasa kapiatur semantawisna ibu bapak saudara kalayan mugia kita kebahan kabalegugan sing kuring aya dina pangampura Gusti Allah kasalahan kalepatanna mugia sing aya dina pangapunten bantenna aya dina magfirah bantenna atuh saena mugia sing aya saena sing aya alal manfaat amalkeun sing kuring khusus ngarios kanana umum dan saleh samilinggih dina ieu waktos aturun peratosanana hapunten nu sagung-agungna ieu teh karasok selawatan teh mah kumaha nya hilap teh noel ya tuh selawatan lah beres-beres mah kata cobaan ada dicoba ya tapi itu ya taibah ya taibah ya dawal ayana istakana wal hawa Oh
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جل من قد أرسل رحمة للعالمين جل من قد أرسل رحمة للعالمين وجراج أملا يا إمام المرسلين وجراج يا إمام
Alhamdulillah penginten awasan demi awasan para tos di uningakeun ka urang sadaya, mudah-mudahan awasan anu dikupi ka urang sadaya jeung jantenkeun syafaat ka urang sadaya di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Penginten sakitu arep prihatur ti abdi kolaborasi ti Al-Fatah sanu terbang syifa. Mudah-mudahan sanes waktu sudah tiasa kempal ngariwin deui. Allahumma biqil aqwal mitariq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Japin. Oh, pada dikasih subuh ya? Saya
Thank